Aing. Apa cuk, Setan baso dia. nah ngomong. Minta ganti rugi aing. Nah ganti rugi naon sama minta rugi ka aing. Teu buku. Heuh tadi alus yang nginjem duit ka aing 50.000 ngomong kana tah kumaneh. Kemarin orang sok cenah. Da bagi can mayar baso ka aing. Cih, nasi mah jadi ka aing nagihin aku nyuk. Kepan tadi alo maneh nginjem ngomong kana titah kumaneh cenah. Cih, nah kumaha bewok, aing mah teu nginjem duit ken. Situlah, enak mah kagok, nginjem wae gocap deui. Kagok kami jadi 100. Goblok mah pu aing duit gocap-gocapna isieuna kumaha? Pu aing tadi teh nginjemkeun teh duit gocap-gocapna sok kadikeun bayar heula. Masalah nginjemkeun mah duit mah gampang, pabarian ieu aing mah. Anjing teh aing teh nyahoan naon wok sama kumaha. Heulah gampang. Tah mana aing naik nginjem duit lain ka aing 50. Heeh. Heuh tah ku aing dibere di nginjem. Jadi sia boga hutang ka aing 100.000 tah. Oh atuh wok. Nuhun nya. Heuh. Engke obah tu urang teh hutang ka mah teh cepet nya. Heuh. Heuh geus nuhun nya. Heuh jug. Ya pok. Heuh. Rongsok. Beureun. Kitu sih tah mangideur unggah poe teh nya. Kata teu beungar-beungar ge. Beak katipu anjing. Raso setan baso dia.